Tesaha dibawa ke kuburan. Cenah ieu mah presiden, bawa ke kuburan. Cenah ieu mah menteri, bawa ke kuburan. Kubur. Anakna ge anakna nitah dikubur bae. Cenah ieu mah jenderal, kubur. Cenah ieu mah kapten, kubur. Cenah ieu mah kiai, kubur bae, dikubur bae. Oh, anu teh dikubur kabeh. Nukuari siap dan jenderal, nukuari siap dan kolonel, nukuari siap dan lantaran letnan. Hae nyana anak buahna nu nincakannya. Ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana. Hae ngan teu can cahaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab dek istirahat di jero kubur. Ngeunaheun paeh teh teu salat, teu puasa, teu zakat, geus teu ngaji deui, hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah. Ngeunaheun. Tuh, nyaho nya mah alhamdulillah, daek isukan paeh mah ngaji. Cenah alhamdulillah. Geus diheula bae nya. Penipu ya jemaah. Orenganan aya paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel dia ngabunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya geus nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai iya mah sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS. Tah awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah, maca zikir betah, puasa shalawat betah, babacaan betah lamun ruhanina sehat. Sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering. Gering ya ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masyaallah, shalawat 4444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna bihi wa tarfa'una jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung magosna. Ruhani lah berarti gering, ruhani na gering, masya Allah kari. Lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir, teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran. Ngeunaheun lain cara tadi maca Quran na aong-aongan lain, tengah peuting jam 3.
nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura kabeh urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin teh encan haju nanyakeun kitu bae kan atuh sanajan geus kawin aya karak hiji mah masalah nah ikut cerita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger Masya Allah cuman cerita doang kan orang mah kos gitu paksakeun coba kepeting coba yang ngajajal 3 hudang langsung baca Quran emang aya hurupan eueuh sih geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani gering Masya Allah dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus teu meunang ka iluan kuno sejen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu bae kami ulah kok bisa ulah sih kitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ka zikir lagi kan sampai 10.000 tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang illallah nu digigir kula bae illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan atiga calangap geus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insani suka bawa Waalaikumsalam dari mana nih Ranca Bango siapa nama saya Sarwiti sakit apa Sarwiti ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus zikir juga sama ini saya mau berobat ini mah harus ke grogol cekin aja lain jurusan cekin ya Allah ya Rabb nah iyalah ruhani Masya Allah mentak kisah Kikil Balkhi nyarita di Nasoihul Ibad tolabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara tolabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sageus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos kararati nama geus biasa tapi nu istimewana
bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 wa nahnu ceuk Haji Pendi kami ge bakal nuturkeun wa nahnu alaikum tabaun bakal nuturkeun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun bakal nyusul moal kebal deui urang aminan amin mudah-mudahan nyusul Abah Haji Sukari 40 poe geus aya di alam barzakh memeh nama nyana babarengan jeung urang barang daharna sarua jeung urang sangu daging nginumna sarua kitu keneh bubuahanana sarua tapi barang geus maot mah horenganan kadaharanna lain kadaharanana hayang dibere ayat-ayat suci Al-Qur'an doa-doa sholawat beda horeng kadaharanan atuh kuari bae urang kiriman Haji Pendi ulah dibere nanaon nya namu urang hadiahan bae ila ruhi Haji Pendi Al-Fatihah urang Al-Fatihah orang teu beukieun nya nama rohna ge teu beukieun nya nama berarti jasad jeung rohna beukina ngan ka daging doang sangu jeruk ternyata horenganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi Rasul Allah nabi pasti aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we teh diangkat jadi Rasul Allah aya anu diangkat teh jadi wali Allah aya nu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat solihin aya nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik geus kaditu nu jadi kafir murtad jelas lamun manusia dilahirkan ke alam dunia diciptakan ku Gusti Allah jadi Rasul Allah pasti nabi tempat geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka surga eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka mantak di Bandung aya nu hayang jadi nabi Nabi Asep ku hayang-hayangna ka sorga embung ka neraka urut tukang beca eta urut tukang beca ku resep-resepna nyana nabi mah ka sorga lah aing ngaku jadi nabi bae lah deres sama orang Bandung henteu urang pangodokan mun urang pangodokan kan jore masa nabi ngodok atawa aya urang aya nabi lahir di Rancabango aing mah teu hayang jore ngaran lembur Rancabango jore kan atuh jore coba Cilongok Bay siapa hasud atuh jore Rancabango Masya Allah lah lembur iya masalah nu penting jelema-jelemana nu bararagus diciptakan ku Gusti Allah jadi syuhada cara para sahabat di zaman Kangjeng Nabi jelas
syuhada mah ahli surga diciptakan ku Gusti Allah jadi aulia-aulia Allah jutaan, puluh juta, ratusan juta nu diciptakan ku Gusti Allah jadi wali-wali Allah nu geus tenar di urang bahkan selalu ku urang dikenang di hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili geus puguh madzhabul arba'ah Imam Syafi'i eta anu suku urang di hadiahan Sirri Sikti Ma'rufil Qurhi Junaidil Baghdadi ya Allah eta lain sambaragan jelema belah dieuna di urang aulia itis'ah wali-wali sanga di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin aya di dieu nu ngaran Hasanuddin aya tukang naon ngaranna mah bagus Hasanuddin Masya Allah tapi horengan wali yang monggen lah sakitu bae pokona mah tah aya deui di urang putrana Syekh Maulana Yusuf beuh Masya Allah aya di dieu Yusuf ayalah kok urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf mah nya kasep nya nabi sorga aya Yusuf dia ya Allah ya Rabb jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin anu bisa hablum minallah hablum minan nas jeung manusia para aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyanana nangga jeung tatangga silih ajeuna silih asah silih asih silih tanya silih bere silih doakeun pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wau kampung pondok teh kampung si eta teu wau jeung tatangga bahkan lamun eta tatangga tabrakan HDG pada eta senep kana jantung sholihin mah Masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah boga babaturan sarua pada ngawarung warungna maju alhamdulillah Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae eta ku bahasa ngeunaheun pibuktieudanna Masya Allah aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus di daerah sawah nu urang mah kuwereng alhamdulillah Gusti kajen nu abdi mah kuwereng ge asal babaturan bae bararagus tah lamun kos kitu kan ngeunaheun ieu mah lain kitu pan Gusti kok nu abdi kuwereng nu itu henteu awas bawakeun bensin ku aing sia tah eta hararese hablum minan nas narapi geus puguh hablum minallahna sholihin sorga sarua kedeh mantak urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dzal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim hayang ya saurang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah jeung para nabi Allah jeung para siddiqin jeung para sholihin di akhirat bakal dikelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang urang milih di bendera nu eta tadi berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran guarina ge benderana Golkar PDI geus aing mah ti kuari pepegatan jeung si aing gua teu hayang aing aduh rusak hiji jeung nu kos karar itu mah
Ieu bendera geus teu kudu make bendera kitu, ieu bendera Al-Qur'anul Karim. Mulai bendera-bendera ku satewa palalaur. Aya nu wasiat sagala abah mamon paeh bendera PDI kuburkeun ka jero. Goblok teh urang pondok tolong. Bendera Golkar asupkeun ka jero. Emang ayat kursi. Wah, budak ayat kursi gitu beunang diasupkeun ka jero paling ditulis di boehna. Make cidu-cidu ge ulah cidu Haji Pendik. Atuh cidu ahli Allah saya tuliskeun gede. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la di boehna. Beunang omat tapi besi kayak urang dia maot. Coba Haji Pendik gerokeun kena nulis bah. Tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha? Ya Karim ya Allah. Teh ieu mah keur carita urang lamun teh mah ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana? Ja Rasul mah geus moal eueuh nabi kitu keneh jang geus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang. Para syuhadat ceritana baheula mah istimewa. Terus para aulia-aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak? Engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana? Nu tadi makan geus jelas tah mah. Boga nilai tersendiri di akhirat jelas. Geus moal bireut deui. Ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit. Ayo sia. Kelompok kredit. Motor can anggeus datang ka ayeuna. Mobil kitu keneh. Ieu mah motor jeung mobil datang ka dibawa deui ku bank. Da kuari can nyokot deui. Ieu kelompok eta. Ya Allah, ya Rabb. Sia dek. Kadek urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga. Lain diondang ku kula, lain diondang ku kori, lain diondang ku tokoh dia, diondang ku Haji Sukari. Cik almarhum Haji Sukari wahai orang kampung Rancabango. Ye, Abah Haji geus paeh. Maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae. Beda kan ai maot maka jelema ai paeh maka kebo. Ya orang dia anggap kebola. Atuh bahasa ge kan beda. Di Bandung hayam, di dia kotok. Di Bandung mah tai kotok, di dia mah tai hayam. Dibalik. Di Bandung mah kan itu piceun tai kotok. Ngarada ge ka kotok ulah sopan. Di urang mah di urang piceun teh tai hayam. Haji Pendik ku gua sok kadenya tai hayam piceun. Tanya ku urang mah aja dahar jeung kotok. Ih, ai dahar jeung kotok, ai taina hayam blon tuh coba. Saya tidak ngerti datang ke paeh asal ieu mah. Moal ngarti geus ieu mah. Ya Allah. Tah, cek Abah Haji, hei masyarakat, hei keluarga. Ya Abah Haji geus aya di jero kubur. Geus teu bisa barang dahar deui. Beramal ge geus teu bisa. Sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng percis. Cek Abah Haji, idza matabnu Adam in qata amaluhu, pegat amal. Paeh jelema pegat beramal, deuk kumaha beramalna tuh. Jeung geus subuh nyawaan, boro-boro salat puasa, mandi ge di pandian. Mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan deuk kumaha coba? Deuk kumaha coba? Begitu deui pandian ulah waka. Kayak kula mandi sorangan. Atuh urang dieu bisa ngajengkang kabehan. Tapi aya jelema nu mandi sorangan. Saha? Tuh Gunung Santri. Soleh Gunung Santri nuku urang sok dizarahan
nyana mah maot di luhur gunung terus nyiapkeun boeh sorangan ngagali kuburan sorang mandi sorangan. Masya Allah wali itu mah jelas nama wali mah geus macem-macem geus wali mah zahirna hungkul nu maot teh batinna menti dari sia ku ari geus pae aja kaleuna. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriang nu luar biasa kritis geuringna bahasa kritis teh urang di mana parah urang di geuting nyaon kritis kan atuh kula mah sok aya bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh aya urang Madura kiai kabeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar. Alhamdulillah Gus sekarang pondok saya udah rapi, waduh di atasnya juga udah pasang internet cekana teh maksudnya internet meren udah pasang internet cekana bagus yes sekali deh diundang deh eta teh nya masang internet bener masang internet ngomongnya salah deh. Alhamdulillah sekarang internet udah dipasang cek Gus Dur tibalik balulus sama cenah. Ai tadi internet jadi internet. Ai kuari internet jadi internet. Atuh ieu ge tuan ngomong teh kos itu. Mana cek cenah handphone. Head nama headphone. Teh nyahoon bahasa Inggris kan. Kuduna mah hand, nya headphone nya. Waduh tah mah headlier kadinya. Saya jeung loba bodoh mah. Tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing. Ya. Tan Abdul Qadir muriang parah. Pamajikanana anakna insuna kabeh. Daratan tuan saya geus kieu. Napas geus kaluhur ka handap, napas geus kaluhur ka handap. Careuri kabeh pamajikanana anak jeung insuna. Udang tuan saya wahai pamajikan wahai anak wahai incu ulah cerik ceknya abah ulah diceng-cerikan muriang nu ieu memoal wa ka maot abah mah muriang ieu mah melila kene abah ka maot cek anakna kok bisa lila kene emang abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya kene anak abah hiji deui can kaluar ditonggong abah engke bakal dingaranan Abdul Rozak. Oh eta meureun secilok teh nya. Lain teu merojak mana. Tuh apaleun wali mah bahwa manehana nencan wa ka maot. Apaleun masyaallah karim. Namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi jelemana biasa bae tani jelemana kadang-kadang atuh ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji make anak tilok make jas cara sia tilok biasa paling sampli teu hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat. Begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuk nyana begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah atuh cek keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan sakali deui encan can maot sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna bahkan mun di Rancabang mah sok digegel ya geus eueuh geus maot kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot cek nyana acan geus bae di jam 10 jelema ngalayan rame jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam begitu diasupkan ke kubur nyana huda kula di mana cenah ieu nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya
hampir nu maot hirup deui nya pae hampir udah Masya Allah biasa udah atuh kaget kan kabeh loba-loba atuh nguburkeun ngaranna ge ayeuna ada ka imah ge rada rarasaan nu sajenis si budak hirup bener apa henteu sih ya tetep bae datang ka imah aing kudu dibawa pakaian boeh cek nya langsung datang ka imah ganti baju ditanya ieu kumaha lalakona cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan haju tidinya langsung perasaan iya naon karang ada hujan begitu ada hujan kula ngiuhan barak ngiuhan terjadilah ngiuhan ceknya eta sempit tempatna orang bae dina mata kasad mah maot nah geus teu kacaritakeun tah kos kitu mah ieu mah ko nyahoeun tamu tadi teh nyahoeun bahwa ieu can maot istimewa berarti jelema istimewa kan berarti nyahueun can maot nah aya jelema anu nyahueun ka bangsa ruhani urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan kliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maot akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan mobil nu hiji deui balik ka Tasik geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan langsung subuh isuk-isuk kapanggih lah jeung Habib Lutfi cek Habib Lutfi emang siapa yang meninggal sih kok nyahoeun encan aya nu ngomong saurang-urang acan siapa yang meninggal di Tasik tadi kan 2 mobil atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahoeun apan di dieu mah awewe salakina kawin deui ge weru lah iya ge mengkonon lakine wis rabi maning tertanda ruhani orang jauh deres mah salaki teu kajauhan ku pamajikan main serong salaki teu nyaho lain di Ranca Bango dan Jambongo mah geus biasa tah mah ieu di luar nah iya bisa teu nyaho kitu ruhani ya Allah ya Rabb lamun kula zaman ngaji ka Abuya Cidahu malam Salasa peuting ngosok maca Yasin ieu keur carita ieu mah keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke waqialah sabisa-bisa bae ja Quran teu talar nu katalar bae nya aya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing Gua lagi sok ditangtangan tetalar boro-boro lam yakunilnya nama izazul tetalar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot ti baheula teh dibaca Yasin dibaca tabarok waqiakeun nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya begitu ngaji di Abuya nyurahnya nak Masya Allah eta surahanana daripada orang ngalamun ngaji jauh di mobil maning maca Quran ca Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah hayu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji sia mah ka aing mah abah Abuya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan onta Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah
cek sahabat tuh saja mati syahid ceknya na bunga amat ku Kangjeng Nabi ditinggali lah henteu cek Kangjeng Nabi teu syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi kapanah henteu cek Kangjeng Nabi ngaliri ka luhur henteu langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak henteu syahadahna cek Kangjeng Nabi aya 2 selimut nukunyana ieu gonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung nu dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi tah ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cak Kangjeng Nabi kai ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga itu komo model asa nunjukna lah segitu bae pokona mah surga yang jadi surga hese ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese nyaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh kayak di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resepna hirup embung paeh embung berjuang nungaran nyekel senjata tidak perang ngalawan musuh Allah ngaluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai, ustad, santri geus puguh pamarentah embung paeh ge. Paeh teh embung. Lantaran ieu kangeunahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia, embung kana paeh. Kangjeng Nabi nyaritakeun. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut. Boro-boro kita perang, kita berjuang, boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknya teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah mondok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya ku resep-resepna hirup datangkan nu bener dipake ka embung mantak lamun aya urang lanca bango mondok diseungseurikeun ku urang dieu deuk naon sia mondok ih budak teu boga wawasan padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat leuwih ti mahasiswa leuwih ti sagala atuh pasti mahasiswa mah paling nyaritakeun wawasan dunia kumaha politik kumaha ekonomi santri mah kumaha ngajembat di jembatan shiratal mustaqim deh geus lain urusan dunia deui santri mah tuh kumaha caritana engke di jero kubur masyaallah karim kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan teh jadi lamun Kangjeng Rasul mah geus jelas para syuhada geus jelas Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani apa haleun atuh lamun Sayyidina Utsman kadatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam Sayyidina Utsman senyum aya keneh nu zinah cenah cek manehana saat ieu nu zinah zina naon ya Tuhan zinah mata eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe aya awewe di deuleu kan zinah mata ngaranna kaambeun ku Sayyidina Utsman lah kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sayyidina Utsman geus kieu bae normal teu kuat sakeuna ieu si jelema apa lain sih sakeuna jeung monyet teh bauan ieu sakeuna ieu bau jelema maksiat kan bau teh ya lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir geus jauheun sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun
ternyata horeganan diurus ruhani sedangkan awak urang udah diciptakan ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna keluar awak urang geus lain ruh deh lain awak lain jelema deh mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan teu saha dibawa ke kuburan cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae cenah ieu mah jenderal kubur cenah ieu mah kapten kubur cenah ieu mah kiai kubur bae cenah ieu mah haji pengen dibalakeun dikubur bae nu teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal nu kuari siap dan kolonel nu kuari siap dan lantaran letnan hae nyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana hae ngan teu cangcaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab dek istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya jemaah orenganan aya paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel jangan bunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2 3 selesai iya mah sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah maca zikir betah puasa sholawat betah babacaan betah lamun ruhanina sehat sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim tanzilal aziz sadaqallahul azim barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat berarti ruhna gering ya ruhna teu daekeun barang dahar masyaallah sholawat 4444 oh memeh berangkat 444 atuh masih kene seuri 44 masih kene Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat kadang sabalik doang geus galentuk
atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jelema kosna. Ruhani dah berarti gering, ruhani dah gering, masya Allah kari. Lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir, teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran. Ngeunaheun lain cara tadi maca Qur'anna aong-aongan lain, tengah peuting jam 3. Nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura. Kabeh urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri. Urang mana sih geus kawin teh encan haju nanyakeun kitu bae kan. Atuh sanajan geus kawin aya kakarak hiji mah masalah. Nah ikut cerita jam 3 buka Quran baca sorangan. Tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid. Seger awak seger, roh seger. Masya Allah. Cuman cerita doang kan urang mah kos gitu. Paksakeun coba kepeting coba ngajajal. 3 udang langsung maca Quran. Quran emang aya hurupan eueus ieu. Geus langsung kieu ngagebleng. Quran ganti. Lain Quran ganti mata tojos. Ruhani gering. Masya Allah. Dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus teu meunang ka iluan kuno sejen. Aya nu nanya, "Kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami?" Ulah. Kok bisa ulah sih kitu amat ulah. Lantaran nanya deui moal kuat. Nu matak diulah teh moal kuat ya zikir ge kan sampai 10.000. Tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang. Illallah nu digigir kula bagian illallah. Kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya. Illallah. Karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan. Atiga calangap tol geus 200 lah. Oh. 300 diimpus. Nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh. Nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter, ruhani gering teu pernah ka dokter. Wayana nu teu kuat maca Quran, embung maca Quran, teu kuat zikir, embung zikir, teu kuat maca salat, embung maca salat. Berarti ruhna gering. Bawa ka husada insan suka. Bawa. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ranca Bango. Siapa nama? Saya Sarwiti. Sakit apa Sarwiti? Ini saya kalau baca Quran kagak mau aja, Dok. Hah? Iya baca Quran kagak mau, ngantuk aja, terus zikir juga sama. Ini saya mau berobat. Ini mah harus ke Grogol cekin aja. Lain jurusan cekin. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah ruhani masya Allah. Mentak kisah Kikil Balkhi. Syakikil Balkhi nyarita di Nanasoihul Ibad. Talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kepanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula fi duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun orang sering sholat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus bae. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus teu salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dimerengeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi.
ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibaratna mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkeun ke jero kubur masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah Kigil Bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Tah ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih kukula horenganan jangan jawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunnat tahajud di rakaatin Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat Kahfi. Rakaat kedua ti surat Kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas.
Masya Allah kari kabelah dina sarakaat satamata 2 rakaat satamata kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh kuari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula teh hafizul Quran cilaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun pamajikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dia eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah kunaon nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu
bisa kuku babe itu mah jero tanggung jawab geus pokona seperti eta. Ya Allah ya Rabb, lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh mah hayang di wuduan kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu itu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu jaretakeun ja kuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orang kada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pamajikan geus mangfaat aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka endeu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji kulhu Allahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tak itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 poe 7 penting puasa baik beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat puasa masan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atau lain puasa kos gitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputerkeun Izqala Yusuf be Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu cekeun teh mana Kang Pendi mana cekeun jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga
aya anu kos manuk plek langsung datang, aya anu kos kuda sat datang ka surga, aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang, aya anu kakarake salengka dua leka gejebur ieu jalan ke gejebur bae bagus teh ti awal atuh kahadean deui kumaha tuh sodako. Masya Allah can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah maot tiis di jero kuburna kan ditanya, begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu ase cekna teh. Aduh nyaho kieu mah ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sodako ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ka Haji Pendi Haji kula ti kamari cang dahar salah saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu uburi sirat kapanggih ku kisah kikil barki ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana anu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjeun mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu Mang Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung enggeus. Tailah si Hade ya, si Hade nomor keempat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor keempat ka tilu nomor keempatna ieu sedekah jeung puasa
puasa orang tekuat sodakohna tiis bakalna di jero kubur deh orang loba sodakoh teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat teh titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiu aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar padon pengen sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit ka opat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we kieu sia nayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku ieu teu cak sapanas kan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep dasa kana dunia waharat nah ye terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah nu dititipan ulah ieu ka dieu ge geus embung aya anu matang puluh jadi 60 ku embung aya nu 100 jadi 115 7na jadi 15 ku embung sabenerna mah ieu ge mun bisa mah embung dan kula inget ka Abah Haji Sukari keur hirupna jeung sajabana ieu mah dorong doa bae barang datang ka dieu ieu mah lain matang puluh mah kos muludan berarti keluarga nu teu nyahoeun ieu kunaon muludan ieu matang puluh mah tuh urang we ngariung tek terus berkat we sabakul kan beres tuh ari geus ieu mah deuk kumaha kaberkatanan ieu mah jalobaan ngan meureunganan jelema di dieu ge meureun hayang ngaji tah sakumaha tadi tah nya bukakeun mata hate urang saenggeus bukakeun pelakeun geura cinta urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna pelakeun ahli-ahli Allah di jero hate sebab eta lah anu ngajadikeun cukang lantaran kasalamatan urang petunjuk anu tadi lain sambarangan awak urang supaya sehat gering saetik bawa ka mantri ka dokter ruhani urang ge sehatkeun ketika ruhani urang gering maka kudu didatangkeun ka ahli ruhani supaya urang resep salat lamun para aulia Allah salat teu eureun-eureun para sholihin salat teu eureun-eureun maca Quran ngunyem bae di mana bae komo nu talar Quran belah dieuna nu zikir maca sholawat ruhanina meureunanan sehat ketika awak urang ruhani urang teu sehat tanyakeun ka diri urang beuh meureun loba jasa panyakitan roh urang teh ketika taluar ti awak urang khuruj ani ruh maut ngaranna roh urang anu tadina bersih kuari
dangkal lantaran loba karesep jeung nuturkeun hawa nafsu berhadapan jeung Gusti Allah bakal teu ditarima ku Gusti Allah. Iyalah anu bahan jadi renungan. Geus ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi gubernur, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi bupati, ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur. Renungkeun diri urang ketika urang maot bisa tah henteu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang. Ketika orang maut nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih engke berhadapan jeung urang. Ketika orang maut di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri. Seperti etalah renungan analah geus bae ka batur mah batur bae anu jadi inohong. Ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae. Ketika batur jadi presiden sugan urang ranca bango haju di Sararumbang jante. Ketika batur jadi presiden sugan atuh ieu sawah ngabagusan ngagorengan kumaha urang keneh bae maning kembali deui nyana urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan kos kararitu. Yuk urang babarengan menuju ilahi lempengkeun hate urang tauhid urang ka Gusti Allah belajar resep ibadah ka Gusti Allah sebab loba jasa carita aduh di mautan ku Gusti Allah ngadadak komo lamun urang nyaritakeun palu lain ngadadak deh berjamaah ribuan mah ribuan jelema per detik ieu masih kena disangsikeun jelema di jero na paeh apa encan sebab jeritan-jeritan kuari makin kadenge jeritan-jeritan nu kuari katimbun tade makin kadenge jeritan-jeritan dahsyat luar biasa. Maka dipertanyakan itu maut apa encan sih di jero jelema teh dipertanyakan kuari teh terus dahsyat teh jeritan-jerit nu geus kaluar orok nu geus kaluar ibu-ibu seorang ustad geus kaluar kuari nyaritakeun di jero teh can pararae sedengkeun kuari teh geus dijadikeun monumen moal digali keputusan pemerintah setempat teh kumaha coba jelema di jero uyak-uyakan keneh siksa Allah. Nah ieu mah keur carita urang mau nyaritakeun kunaon jeung kunaon geus nyaraho kabeh geus ulah nyaritakeun eta mendingan renungkeun diri urang mun aing isuk paeh amal aing nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah sakitu bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang doakeun Abah Haji Sukari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditarima amal ibadahna dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Dulur urang bapak urang emak urang kumna ahli-ahli di dieu khususna umumna nu haladir di dieu bapak urang dulur urang nu geus marot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu can maot mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae kahatur tisib kuring hapunten tina samudaya kalupatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.